Bismillahirrahmanirrahim. Sumber kahirupanana nutina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir. Ieu ge meunang Gusti Allah ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa. Qalilam ma lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah. Nauzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit. Teu boga duit ieu mah bebeja ka tatanggana ge ngaji emang kunaon lah usaha keur harese cek kitu utang ge teu kabayar ni ngaji cek kitu tuh belon pada tepor mun keur boga duit bae ngaji Paji orang ngaji ka jelema ngerti heula bae dek ka mana tuh Paji boga janji di Cikande jeung saha lah ulah ngomong salam bae ka kiai hei rumah angonan teh budak datang minggu hareup aja orang ngaji kayak minggu hareup cenah ieu teu kaburu. Masya Allah tuh boga duit mah kos kitu teu boga duit mah iceus jana tapi lamun boga duit atuh eta Masya Allah qalilam ma maya dongeng aya hiji jelema sugi tapi kurang bersyukur. Aya nu ngahadam ngan nu ngahadamna wali ngan teu kajangan wali atuh biasa bae dicarekan bae garana ge sugih nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang padahal mah lamun dipigawe ku jana atuh jana ge modar ngan nu sugih mah kos kitu kudu bos teh bisa ngan tujak-tujuk jeung nyarekan. Aya ngahadam sebulan 2 bulan 3 bulan aya satahun mah meureun siakat cek bos aing mah ieu kasia ieu asal lita we teh cukup sakali asal lita we kasia teh cukup sakali ka hayang aing mah aing sakali lita beres ieu mah kayak aing lita deui aing teh capek aing kasia gas mulai dikuari asal sakali perintah selesaikeun mangga cek pas menang saminggu pamajikanna muria parah panggilnya Nasrudin si Nasrudin nyaon tuh pemajikan tamuriang nyaho tugas siap wari naon dokter panggil ka dia siap mangga kaluarnya na borang dibawa ka dinya aya 20-an cak bos teh ieu naon aing ditamangil dokter ka 20 supaya satu perintah selesai. Cak hatena bangkawara ya bos. Sekali-sekali ku aing lah pokoknya dinasehatan jana. Tadi saya Nasrudin. Ilau loba kan kudu dibayar. Bos. Pamajikan bos muriang, dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter. Nu dua deui eta pegawena beusi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta nu itu tuh nu 5 tuh beusi butuh digotong ke rumah sakit itu nu opat ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh beusi kebenaran paeh si itu meuli boeh nu opat deui tukang ngerukuburan beusi aju modal tah teu kudu hese sakaligus sial cak bos. Yes, selamat tinggal bos. Walid ya kos gitu lah begitu karena kesehatan nyentuh kan aja jantung. Kali-kali sana sedih nggak dia? Naon bos? Emang menurut prediksi saya mah kos gitu udah urus. Jadi berarti mau cagak ulah ngomong bos. Kan udah kena balik bayan 20-an. Nyauka pakai kabeh we. Artina cak Nasrudin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan teuing atuh tunjuk teh sia ge kalau modal aing susah ge pae sarua atuh sia ge pae geus sekaligus ku aing sia tadi nasehatan tak tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing sia qalilam ma tashkur
menurut saya tik syukuran mendingan bawakeun tukang ngagali kuburan habak nurutan Nasrudin tah. Ya Allah, kos gitulah manusia. Ragap diri orang, sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah. Tempat tim orang di Singapura, nu orang di Malaysia, nu orang di Palembang, nu orang di Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, cicing di dia, nu orang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi, nang Allah. Kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabeh menang Gusti Allah. Tapi urang nu disuprida kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wallahu lam bimuradin yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun ka aranjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam. Geus ngabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam. Summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun ka aranjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah. Kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueuh nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat. Jadi geus disetok ku Gusti Allah. Summa sawarnakum geus disetok ku Gusti Allah pilobaeunana teh seakan ditaplokeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam. Turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wahai Adam. Qabil Habil Ikrimah laula budak dan les. Turunkeun deui ti Qabil Habil budak. Turunkeun deui turunkeun datang ke zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Wah, lain lalagaan. Ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Ieulah hayatna. Yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina tanah surga. Udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusukna hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojok kulitna putih luar biasa, rambutna terurai, masya Allah jangkung semampai luar biasa. Aduh, Ibu Hawa malamun seri, orang lapar jadi sebeh. Masya Allah, ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik, dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam. Ternyata Siti Hawa gede bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam. Atau sama-sama I love you. Mantap jasa. Kangjeng Nabi Adam disambutlah ku Siti Hawa. Cak Gusti Allah, stop. Ulah main rangkul-rangkulan dan. Tenang lah, Adam, Hawa. Aing nyaho maneh resep ka Hawa, aing mah nyaho Hawa resep ka Adam. Tapi tikah heula nikah. Carana kumaha cek Kangjeng Nabi? Wah, aing ditikahkeun cek Gusti Allah. Sok, ditikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa, nu nikahkeunna langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sholawat. Lain lalagaan eta sholawat. Jadi kawinkeunlah ku Gusti Allah plek Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa. Urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam. Summa sawarnakum. Allah nu ngarupakeun. Mata urang teu meunang nyacad, situ hideung, situ pendek, situ kunyin, situ nang Allah. Summa sawarnakum. Emang nang urang lain. Urang mah sok jual Jawa ka beuti teh budak. Kunyin amat pugunya nage kuru.
eta tuh beres kos kitu doang eta budak jore amat bukunya lagi teu kasep deres kasep mah ngomong kitu ge ieu teu keur kasep lagi teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat wahai malaikat usjudu li Adam sujud maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam cuk fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis ieu sujudna sujud tahiyat penghormatan kana panitah Allah percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ke Baitullah ieu ge sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ke Adam brak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis mah kieu mah kajegeug batur sarujud drok kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat iblis teu daekeun kieu bae ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil aya istisna munfasil etalah bahasa teh istisna teh aya ijab aya nafi tah ieu teh nu diistisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhrajus nu sabenerna mah tapi kan di dituna aya qomal qaumu ila zaidan aya qomal qaumu ila himaron na ieu lah apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu lamun malaikat teu sajinis iblis teu sajinis jeung malaikat atuh berarti kitab Allah cek tadi lil malaikati atuh memang ngajegeug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis henteu jadi masalah tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodo sajinis jeung malaikat lantaran Allah ngahitobna summa qulna lil malaikati berarti ieu iblis teh termasuk jumlahan malaikat ngalamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuat nah ai malaikat mah dibuat tina nur ai iblis mah dibuat tina nar beda nur cahaya nar seuneu puyang kajen gugu mah age kiai mana nu teu puyang kajen gugu ge puyang bae mun ngabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka Kangjeng Nabi Adam sujud brak malaikat mah sujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan ganyawan tercipta malaikat batina cahaya ai iblis batina nar lain atuh lamun dilailkeun Allah ngehitob ka malaikat atuh teu sujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur dititah sujud ge malaikat iblis teh dititah tuh kan puyeng nu ngaji ge bae puyeng atuh ka nu teu ngaji geus badak imam geus pararuyang bae geus lah mun teu ngajina geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh istisna mutasil apa istisna munqatina syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqatina kumaha istisna teh nu di mustasna minhu mana anu mustasna mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagaan sebab geus aya anu neuleukeun jam bae kiai panjang teuing cek atuh sia kaluar bae bego malaya nu bisa deuleu ka Gusti Allah nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika manehanana keur taqarrub zikir tengah peuting torojol aya setan nyarupaan ka pangeran cak setan begitu keur beujina peureum taqarrub ka Gusti Allah 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 ngegejay setan Abdul Qadir anjeun ibadah ka kaula urang jeung peuting geus ditarima ku kaula
anjeun teh geus diangkat sebagai wali kaula, bahkan ayeuna geus dijadikeun kutuban jeung teh raja daripada para wali. Kulantaran anjeun geus jadi kakasih kaula, geus teu kudu ibadah anjeun mah, salat geus selesai anjeun mah, puasa geus selesai anjeun mah, pokona geus teu kudu salat teu kudu puasa lantaran anjeun geus jadi kakasih kaula. Kumaha eta Tuan Abdul Qadir? Tuan Abdul Qadir langsung hudang, langsung eta cahaya dijotos ku Tuan Abdul Qadir. Wager bae. Iblis ya setan. Tuh, aya nu nyahueun ka pangeran mah kos kitu. Coba urang nu teu mondok ngan sakadar sakola sanawiyah atawa ada sekolah SMA doang atau kuliah geus teu pernah ngaji tauhid di pondok pesantren atawa ka kiai nu bener ka tauhidanana langsung nyana toto rekatan ijazah zikir misalnya sambarangan bae atawa menang di buku nyana tengah peuting langsung zikir bae atawa neangan tempat nu sepi di handapeun tangkal caringin digeges ya langsung nyada zikir bae illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu ngagenyai nya aing pangeran cak oh pangeran alhamdulillah geus maneh mah ditarima ibadah anjeun geus teu kudu salat teu kudu ibadah maneh geus ditarima jadi wali nuhun pangeran ambu eta pangeran lunta-lentok ka tanggal caring tuh kan aju bae nyana nage langsung bae ngaku kepanggih jeung pangeran nikmat luar biasa. Ongkos torekat anu timbul kuari di berbagai daerah langsung zikir di tengah imah atau zikir di hiji tempat pareman lampu listrik lalaki jeung awewe berangkat zikir menuju Allah. Oke gido ken langtung sanggeus langtung lantaran poek engke ngagenyai asal geus ngagenyai eta pangeran dalilna Allah dina Al-Qur'an Allahun nurus samawati wal ard Allah mah cahaya langit jeung bumi asal zikir timbul cahaya kapanggih jeung Allah boloon. Iya tadi kewajar lagi make dalil. Masya Allah nu mantak hari tadi Tangerang zaman almarhumah Bakula breng nu arasup nyahona aya salah sahiji dulu di Tangerang nu asup kadinya bebeja ka almarhum Abah Kula. Masya Allah cak abah coba guruna kita ka dia urang mana eta guruna urang Tasikmalaya sah sapiraung Tasik coba ka dia tukang kredit kajen kukumah ya guruna ieu ya ya teu daekeun guruna mah coba ku sia sabaraha urang tanu asup kadinya bawa ka dia dan diservis ku abah lain motor bae diservis ieu pagawean zikir ge serviskeun ieu bebeja ka dieu atuh dicerahkeun ku abah ulah sia sasar sia deuk ka sorga jadi ka neraka bakal deui eta cenah dalilna aya nu pinter tah urang Tangerang teh aya nu pinter Allahu nurus samawati wal ard kitu sia ngahartikeun kos kitu cak saha sia nu mata kudu ngaji mondok sia di dieu tarekan ku abah dibenerkeun ulah saharti-hartina lamun macana henteu make alat bahaya Allahu nurus samawat Allah teh cahaya langit jeung bumi asal kapanggih jeung cahaya berarti kapanggih jeung Allah goblok sia servis wallah ku almarhum Abah tarurun kabeh ka dieu beres ituna gitu nanyakeun kok ieu cenah jadi sepi turunan wali kabeh aduh jadi wali titah ka ditu cenah ku kiai di Cilongok aya naon ieu kieu embung nya ka ditu mah sepi lantaran cek abah lamun eta diteruskeun kula dilapor ke Bupati kemudian ditangkep kabur bener ka Tasik nya na ieu mah serius urang Tasik serius urang Tasikmalaya nah, balik jadi geus itu aman belah dia aya tah di Pandeglang urang Cirebon tah mah urang Cirebon Lubon warara asup kadinya tah lapor tah ka kula terus dilempengkeun alhamdulillah Bah Umar tah mah Cirebonna Bah Umar
kuari ge masih kene aya keneh anu neruskeun bahu Umar nunya na Makkah teu kudu ka Baitullah ditu geus cukup ka Cirebon bae ge asal datang ka Cirebon sarua jeung ka Mekah murah daripada nungguan 10 tahun bloh setejauh ka pangeran ulah sok sambaran la tudrikul absar moal bisa kadale kumaha Gusti Allah mah moal bisa lantaran badelap nasar muratab cek ahli bade mah la tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal kadale wa huwa yudrikul absar Allah nu deuleu kana seluruh pangdeuleu dalilna al-khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar nu kitu ngaranna badalap nasar murattab lamunan sekedar sakitu doang urang teh can mantep lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantek lantaran ieu patali jeung keyakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna di antarana la huruf nabi tudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tambah ngaji orok dina sorok ge ilam nama wala di mana-mana naon gitu ngaranna fil mudhari di mana-mana ketempelan kula jeung mak jeung nabi maksudna fala yughayyirun isyaqatahu di mana-mana majeng lasup kana fil mudhari fala yughayyirun isyaqatahu mudhari teu ngakapangaruhan ku majeng la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi sarada naju batuk ge la tudriku bae kurang maca la tudriku anu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sakola nu teu ngaji nahwu la tudriku salah aing la tudrikahu salah kan berarti la tudriki hul semuanya tudrikinya caknya anak keneh hiji deui sukun berarti domah geus patah geus kasar geus la tudrik hul absar aing kudu naon deui atuh goblok topang geus dasar geus ceer geus sukun geus tolol cenah sia mameureun kudu jelema bengek lain kabatukannya na tah aya anu teu boga anggeran mah atuh berubah tapi lamun urang ngaji nawi teger atau kamu ngaji sorok teger la tudrikuhul absar aya nu batuk ngabatukan aing apa bengek sia ngabatukan aing apa bengek lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parangsana wah aduh masya Allah gimana guys ngaji mah la napi berarti sekadar maca tengah robah kana segatil mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua ya ijab aya salab ijab mah hukimah biukuis nisbatil kalamiyah ari salab mah hukimah biadami wukuin nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salab nu kos kieu ngaranna hiji tah nomor kedua
dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil jinsi tah sia teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagugulung kalapa kiai ngomong naonnya itu kumaha aing bae sia aing tapi aing nu geus mondok mah kiai oh jaheunya bener pan ieu teh dijadikeun qodiyah sedengkeun qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atawa hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah modelna syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat surna teh kitu juz'iyah salibah la sabadun imma bikulin au bibadin au bila syai'in wala sabadun au sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna. Nah lamun anu mah apa malal ihata bi jamil afrad kuliah berarti adat surna kulun lamun anu bi badil afrad ihatohna berarti juz'iyah badun adat surna aya anu make adat surna teh ieu bi jamil afrad tapi ieu mah salabi la syai'a berarti aya anu make adat surna teh ieu juz'i tapi napi berarti leh sabadun opat berarti opat kali opat jadi 16 matak diruntuykeun tak ku santri mah kulun bakulun kulun babadun kulun palasaya kulun palasa badun badun bakulun badun babadun badun palasaya badun palasa badun palasaya pakulun la saya apa badun la saya palasaya alba saya apa laisa badun bakulun laisa badun pabadun laisa badun palasaya laisa badun beres yes ayo kok ada itu nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asa boga martil bae bisa kajen kumaha ge lantaran mama mah cowong ngajina jadi begitu cowong ge keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal anu mata kiai malah mun naon teh kudu gondeng sebabnya nama keur ngadidik wiridan jeung santri nu gandeng astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah ieu mah keur ngadidik ieu astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih jadi budak mau kakara kasut pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiai na bae jadi nyana nama teu wiridan ngadengkeun kiai bae datang ka balik teu bisa-bisa ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zohor eta asar eta geus si santrina teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal ieu mah kiai ngadoa aya nu gadeng ara rese jadi teu katalar ku murid nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu nyaratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabina kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi nu matak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi ku hari diteruskeun aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing kitu ya bu 5 tahun aing ngenyeng bae geus muridna ge engke ka ditu kitu deh
ditanya ke masyarakat iya ngenyeng-ngenyeng di ditu laki hayawan ba'dul insan hayawan la syai'a minal insan bihajar ba'dul insan laisa bihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna jadi aya adat sur ima bikulin au bibadin au bila syai'abadin hendak make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun kurang bakal ngebentuk ulu insan hayawan berarti kodiah kuliah mujabah kan geunah badul insan make ba'du laisa bihajar badul insan hayawan make ba'du nah berarti kodiah juz'iyah mujabah la syai'a minal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti kodiah salibah kuliah jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna kadinya moal kaca letot ka jeung guguran ari ieu cenah aya adat surna nu kadeuleu ku mata mah aya nu teu kadeuleu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Syamsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah ta eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting ta eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cek modar geus lah isuk-isuk ge deuk modar ta ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh ta eta nu diajina naon eta tahzib nomor kadua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib kudu kita ulang mantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah didinya ayata wala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kullu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur kene berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti kodiah salibah kuliah geus beunang ka ku santri jijeunya bari unggut-unggut tanpa sati bener tanya kondisi kuna saya unggut-unggutan uyang jaga ngerti kos kitu tah ngaji mah jadi di produk dipretel heula kalimat per kalimat ieu paling kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tah ku Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu toh nah udah itu sapi teu bisa kadeuleu bangkung kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan dengan Al-Qur'an la tudrikul absar berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleu Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna kodiah salibah kuliah jadi lah saya lamun dina sulama lah saya tiga cat suara sekali mata mana baik mal bisa neuleuh ka Gusti Allah Masya Allah
tinggal kuari apakah yen teu bisa neuleuh sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkaran deui bae. Nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dia mutlak tanpa koid. Berarti kurang kudu diteuneunan koid. Geus lamun make koid ngaranna jihad. Engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah. Qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan. Qadiyah muwajahan nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna murokabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung murokabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi santrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres jadi kiaina bangsa proposal eta kiai itu bisa muhtalitot temu kos gitu bangsa asup ka Golkar tepuguh hitunganana tepuguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleuh tamah santri teu ngaji muhtalitot tamah kos can geus ngaji samsiah mah geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah Doriyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid darurah atawa li daruriyati subutil mahmul lil maud aw salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdzib engke madamadzatul maud maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal nomor kedua daimah mutlaqah allati kamu pihak si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese lumata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasuk-ngasupkeun kiai ka Golkar teh jaho ngaji hese beureunanan puguh hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut sagala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh pan ku sia kitu kaharti kan aing hese ulah disangka ide gabongkar al-absor datang ka mana ieu al-absor teh atuh kudu samsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngan datang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna ieu termasuk kana daimah mutlaqah wa ya latihu kamu piha bidawami subutil mahmulil maudu awasala bihi anhu madamazatul maudu maujudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuarima daiman kullu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar iman berarti qadiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid da jihad da jadi ieu qadiyah muwajahah bijihadid daimah mutlaqah tah mulai geus teu kaharti kaler kidul geus bisa jadi kos kitu ya eta gaji teh kos hese lu atak imam sampai dek kabongkar eta kakarang wah saceuhil teh tencana naon oh berarti ku ari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman
moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon aya bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah. Dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azmat geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaranna cailah nu kos kieu aya daimah mutlaqat eta ngaranna jihad kana mun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna tak eta ngaranna mukhtalatat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalatat coba tulis teng ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu terus jadi nimpul engke numantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah mukhtalitat nyeun masalah teh samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun geus dibejaan ku mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak mama muantah ya Allah batur mah geus kitu da baheula Mama Nahrawi teh ya ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku mama ieu nihil asal dia menjadi menihil kabeh bisa senyawa kaler kidul guys ya mah atuh hitut geus seungit juga nahan berubah aya hiji oh iya bagus ya saya iya Poha bin Amin orang mana panggil langsung jadi nitah mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak mama geura balik ka ditu bebeja bakal maneh dik dipulung minantu ku mama gitu gratis untuk itu aya gratis mah eueuh eta anta mah nang di aing doang tah mah jadi takula gaji samsiah teh di dinya di mama ajengan oh almarhum Garut Kresek nu kamana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu di tes ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha nu boga kiai goblok kuari mah geus teh leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku Innova tolong teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat mimiti jurumiyah datang ka samsiah ukudul juman datang ka jamul jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga Innova doang kita ngaji sirana siratu kita goblok tau minantu iya dongeng mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet teh budak kiai bebelepet teh kiai naonan geus urusan sugih urusan susah nomor 2
yang penting nyana pasantren cenah geus dianu oh Kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu keluaran mana di anu diiring cenah di anu diiring tamatan naon lain maling siap sugan tadi rek anggeus tuh jadi kabongkar tak ku Samsiah mah geus inokos kieu ngaranna qadia salibah kuliah muwajahah bijihati iman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun lana sama sakali sok boleh mata timimiti mata manusia datang ke mata makhluk mual aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah daiman bijamiil auqat wal azman sok boleh waktu jeung zaman mual bisa neuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna tah cek kula manu karolot mendingan ngaraji mantek bae mondok babejakan nu di imah nya haji ing mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana man ngaji mantek naon tuh gini teh nya oh jajanna kudu muara gaji mau martir teh nyieun imah meureun masyaallah teh hese gaji teh hese tah eta kakarak sapil sapat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah deuk datang kadinya teh deuk datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu kosmi baina dalilain munazarah ngaranna lizharil haq tapi lamun ka ditu lain niat lizharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tamangge ka ditu ilmuna teh Husainiyah Waladiyah kitabna ka ditu aya nazoman mama gentur mama Sati binul letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang manang Husainiyah jae ge bi Husainiyah di imah urang mah aya eta kos Waladiyah tah eta leutik kitabna wararese diaji